Carita si Loleng. Bupati Singasari Panatayuda hiji kagungan tukang miara kuda. Ngaranna si Loleng. Ari ngaran asli nama Jaka Poleng. Dina hiji waktu si Loleng keur ngarit manggih cangkang oray atawa kulit pamegaran oray. Da kadalah aya bagja ieu. Waktu balik nanggung sundung nu pinuh ku jukut, jalma-jalma arolohok aneheun ningal aya sundung malayang sorangan. Har itu gerak aya sundung malayang sorangan. Mana? Kami mah kakara nempo aya sundung bisa ngalayang. Cangkang oray teh dibuka tina beheungna. Katembong nu nanggung sundung teh si Loleng. Jalma-jalma ting harewos jeung pada batu. Cangkang oray teh dibelitkeun deui kana beheungna. Si Loleng teu katingali ku nu sejen ngan tanggungan jukut wae nu katempo maju ngalayang. Si Loleng jadi sombong. Lamun aing make cangkang oray, aing teu kadeuleu ku jelema. Keun, rek dicoba deui. Si Loleng nyobaan deui ngaganggu pagawe bupati. Cangkang oray dibelitkeun deui kana beheungna. Manehna ngintreuk ceuli pagawe bupati. Nanahaonan si laing ngintreuk ceuli dewek. Teuing dewek mah teu rumasa. Si Loleng beuki bungah. Jalma-jalma teu awaseun ka manehna. Si Loleng beuki adiku wae. Aing hayang nyoba bupati anu cenah luhung elmu. Aing hayang nyatu bareng jeung bupati. Dina hiji waktu, Bupati Singasari Panatayuda hiji nuju ngariung tuang sakulawarga. Si Loleng nyamperkeun, geek diuk dina kursi kosong gigireun ka tubuh bupati. Manehna milu dahar saseubeuna. Si Loleng teu katingalieun milu dahar kembali. Waktu bupati bade nuang daging hayam, si Loleng dicokot tina bahamna. Setan sia Loleng, maneh jadi setan. Ti tadi oge sia teh kadeuleu Loleng. Hayang milu nyatu mah kok teh teuing ngan ulah bilemong kitu. Hampura abdi dalem, hampura. Bupati bener. Moal dewek mah moal ngahampura. Maneh teu meunang balik deui ka dunya jadi jelema. Maneh jadi setan. Sawios teu kengeng balik deui ka dunya jadi jalma oge, da entos nasib abdi. Asal abdi diwidian kumaha saterasna kadampal dalem sareng turunan dampal dalem. Pek teh teuing kumaha ka dewek jeung kaluarga dewek mah tangtu ditarima. Ti harita si Loleng teu meunang balik deui ka dunya jadi jelema. Ku saciduh metu saucap nyata dalam Singasari Panatayuda hiji. Cenah nepi ka ayeuna oge ku katurunan dalam Singasari Panatayuda mah si Loleng teh sok nempokeun sakali-kalieun upama kawenehan mangrupa wujud oray. Nah, naon amanat nu aya dina carita si Loleng?